A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau zahara lan lamun lahir lausun apa laus bi asli qatlin kalawan asale mataini duna amdin wa khata leranana mahamalan kaluluputan fala qasamata bil asr maka oranana sumpah iku maujud ing dalam mungguh kaul asr wala yuqsamu fi tarafin lan ora dan sumpah opo ing dalem pucuk sewiji wa itlafi malin lan ngarusak harta illa fi abdin angin ing dalam hamba fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar wahia lan utahiya qasamah ayahlifal mudda'i iku yuntah sumpah sapa mudda'i ala qatlin idda'ahu igatase mataini kang ada wa yang mudda'ihu ing mudda'a alaih khamsina yaminan ing 50 sumpah wala yustatu lan ora dan syarat mualatuha panuli-nuli'na ing qasam alal madhhabi ing atase mungguh madhhab walau takhallalaha jununun wa igma'un lan lamun nyela-nyelahu ing aiman apa pira apa junun edan au igma'un atau ayat bana maka neruskeun ya mudda'i walau mata lan lamun mati yang mudda'i lam yabni maka orang neruskeun sapa warisu karena waris ing mudda'i ala sahihi mungguh kaul sahih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dibere nikmat sehat, nikmat afiah, tur dibere teu boga pagawean naon, hujan ge henteu, ngabesan ge henteu, urang melampiaskan diri ngaji. Jadi pelampiasan tina eueuh pagawe lumayan sakitu ge. Dina minggu kamari alhamdulillah urang menang hasil donatur jang kepentingan haul 37 juta. Tapi gede segitu ge. Sebab dina minggu ieu nu kamarin teh double nya rencanana kitu. Eprak teu kabawa duitna. Emang watek pelit beta mah meureun.
masalah jadi minggu kamari merendah 37 juta jadi orang begini reset baik waktu tinggal 2 kali deh langsung ke tiluna pelaksanaan gara disiap-siap ke tasbih nu pegat gerak sambung ke bucan boga gara meli atau menta atau maling wah dek zikir maling tasbih itu beres pegawaian mending ulah maga tasbih ulah hiji mawa tasbihna 20 maksudnya bari jualan dilempeng-lempengkeun ku urang hate urang dika Allahkeun ulah aya indikator-indikator ulah aya indikasi jadi orang ulah aya muatan-muatan gorod-gorod hiji be urang zikiran ruruba ka Allah melalui haul Tuhan Syaikhul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu aziz nu harapan urang hayang diaku selaku muridna jadi orang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu paling urang hayangan ialah diaku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid di mushola di majlis ta'lim bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipakai maulidan multifungsi jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidaan ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di Lembur Kula hayang ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qosidah eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadaya nu ngawihna rombongan ustazah mantep dong sebenarnya kudu aya peningkatan atuh namun tahun kamaringan kitimpingan doang dina tahun ieu mah qosidahan make aya ustazah tahun hareup atuh gambus tahun hareupna deui ya orkes coba salah nu bermasalah na jangke di akhirat atuh masuk kula ge nyawa ieu mah aya laporan aku langsung kiai di Talaga mah aya qosidahan ya di Talaga kumaha eta hukumna cenah kiai wallahu a'lam bissawab tanya ke kiai dari lembur itu kiai pokoknya saya qasidahan mantep tuh masalah ya dekuku lagi sebodoh sama tuh hari rada sebatolos nah itu rada sebatula eta gedanan saeutik sakitu mun gede mau orkes dina kader eta gedanana we leutik adena we gugus di bere leutik danana tahun hareup mah teh ulah hayang nu mere gitu
mulai yang mulu dan lah tahun harap abah daripada gonjreng Kanjeng Nabi barang duk dulu kadinya ini mah cewek-cewek cek Kanjeng Nabi wah saya comeback lagi dah aduh Kanjeng Nabi balik deh kan itu aduh ya Allah jaing teu ditaki gitu baca urang masih kene ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung kosa panjang dongeng nu memang ieu mah lain jang paranti urang ieu mah hakim nu boga keputusan karat ngaji ieu al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih saksi untuk mudda'i sumpah untuk mudda'a alaih Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar Zaid ngaranna mudda'i Umar ngaranna mudda'a sadakwa-dakwana bae mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima kekuatan bagi mudda'i ialah saksi ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih ngaku atau henteu ternyata teu ngaku mudda'a alaih perlu disumpah ka henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid perlu saksi Umar menyangkal dipersilakan untuk sumpah eta teh awalan encan selesai ialah walau zuharul lamun lahir laos diceritakan tentang bagian keguguran laos tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna laos porema tetapi laos tersebut bisa tidak diterima gugur di mana apabila pendakwaanana hanya sekedar asli kotlin dunamlin wa khotoin Zaid ngadakwa kaki Umar tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar aya tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan apakah ia menang gitu ngahaja atau ia kesalahan jadi berbelit permasalahan anak ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapana saksi ternyata eueuh saksi laos anu dijadikan kekuatan hukum tanda-tanda misalnya
aya sapatu. Misalnya pembunuhan tersebut dibengker make sorban, sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu, dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, henteu bisa ngajelaskeun tentang ngahaja atau kesalahan atau syibih amdin. Nah, ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang, ieu fala qasamata fil asah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskeun ieu motif pembunuhanana nya apa henteu ngahaja atawa khoto kakara didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kasalahan sibihamdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati. Di dieu mah maksudna laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh, tanda buktina ge sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah. Lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas. Geus lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan, berarti kan Ki Umar teh gugur. Anak gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha. Sedengkeun nya ngagoler. Nah, jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkeun deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui. Ulah waka dikembalikeun ka mudda'a aleh supaya mudda'a aleh sumpah menyangkal tidak melakukan. Ulah waka kitu heula man. Jadi pending heula 1 hari, 2 hari, 3 hari tanggung jawab polsek atau polres atau lamun ketika kejaksaan, berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan itu aya keputusan. Dahar dibere dahar sakitan teh. Minum mun biasa kopi, mun biasa susu. Namun biasa daharna jeung daging bere daging. Nginahin terjadi jadi sakitan teh. Sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona. Di urang mah lain, asal ditahan we tempe. Kangkung setengah mateng. Teu diuyahan-uyahan acan. Lain kitu, ke eta mah urusanana proses disel. Eta mah engke mun dibui terserah ka aturan-aturanana. Hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasana nginum susu, beres susu. Biasana ngopi, rokok di samsu. Waduh, ceknya naing mani ulah diproses ya. Kieu bae ngeunaheun ieu. Supaya nyana engke pengakuanana mantep. Waduh, cenah kieu eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut, penyidikan, polisi teh eueuh dana, maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan.
maka jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atuh teu selesai. Ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang menyeritakan hukum teh selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teh selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu paling 100 motor gak panggil hiji pelakuna paling gak panggil hiji 1000 di kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil ayah maling motor luar biasa ayah jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan gak selain ke benda-benda tajam benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakona ya Allah nah eta lah kos kitu kaayaan di Indonesia sementara di luhur mah kuari geus diceritakeun tentang aset-aset negara geus mah besi baja geus mah aluminium geus mah tentang minyak geus mah tentang Telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN. Coba sementara dihandap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual. Makana tinggal digadekeun bae Indonesia ka ditu. Nu ngeusiana urang kos itulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu diurusan kurang dibalik jadi ketika urang nyaritakeun tentang berbagai kasus teu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya mah urusan nyana bae nah ialah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia ditoraka sia alhamdulillahirabbil blon alhamdulillahirabbil anu alhamdulillah teh nyaona naon blon ya Allah geus ki kaya da kumaha aduh masyaallah hanya ganti jelema-jelemana doa gara-gara pelaksana mah gitu-gitu ke wala yuksamu bitarfin nula disumpah dari urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug teta tekudu aya persumpahan ismali itlapi malin jeung teu aya persumpahan tentang perusakan harta nah ieu mah lamun memang mudah alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudai setelah ditingali keayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atuh kapan eta mah anu dipotong na Ki Zaid nu motong na Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeul beungeut Ki Umar da ka mana lumpat ka jeung ku kumaha ge nah sembah eueuh masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun aya gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tama tandana langsung
Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya. Lamun memang ngahaju salah ladar ketika henteu sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih. Lamun memang nyana haju ngaku masalah, ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik. Permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi. Lamun memang manehanana itu langsung ngaku masalah tengaku persumpahan tetap berjalan. Eta manggeus lain main laos-laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab, kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba, ia tetap berjalan persumpahan. Kumaha sumpah? Sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa. Wa iya sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatrin idda'ahu. Jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal, maka mudda'a alaih kudu disumpah. Persumpahan hana lain sakali, 2 kali, 3 kali, tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah. Jadi sumpahnya lain sembarangan, 50 kali. Wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar. Wallahi terus bayar 50 kali. Kumaha kudu terus-terus wala yushtaratum wala tu'at. Henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah saha nu nyaho 10 kali eureun 20 kali tunda 30 kali nyana haju ngaku. Walau takhallalaha jununun, lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui. Ternyata nyana barang datang ka ieu mah mikir, barang mikir meureuneunan sieun disumpah stres edan. Au ikbaun atawa ayan, maka bana lanjutkeun. Walau mata lamun paeh lam yabni warisu ala sahih, geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil wallahu a'lam.